Bismillahirrahmanirrahim. Babu makhfudatil asma'i. Bab isim-isim anu dikhopadkeun. Al makhfudatu ari isim-isim nu dikhopadkeun salah satun eta aya 3 macam. Makhfudun anu dikhopadkeun bil harfi ku huruf, wa makhfudun sareng anu dikhopadkeun bil idhofati ku idhofah, wa tabi'un sareng anu mengikuti lil makhfudi kanu dikhopadkeun. Fa ammal makhfudu maka adapun ari nu dikhopadkeun bil harfi ku huruf, bahwa maka hari eta mahfud bil huruf ma eta perkara yukhfadu anu dikhopadkeun eta ma bi min ku min, wa ila sareng ila, wa an sareng an, wa ala sareng ala, wa fi sareng fi, wa rubba sareng rubba, wal ba sareng ba, wal kafi sareng kaf, wal lami sareng lam, wa hurufil qasami sareng huruf sumpah, wa iya sareng ari huruf sumpah, al wawu eta wawu, wal ba'u sareng ba, wa ta'u sareng ta, wa bimuz sareng muz, wa mundu sareng mundu, wa amma ma sareng adapun ari perkara yukhfadu anu dikhopadkeun ma bil idhofati ku idhofat, panahu qaulika maka eta saperti ucapan anjeun gulamu zaidin, lafaz gulamu zaidin, wa huwa sareng ari taidopah ala qismaini eta kabagi kana 2 bagian. Ma eta perkara yuqaddaru anu ditakdirkeun ma bil lami kulam, nahwu gulamu zaidin saperti gulamu zaidin, wa ma jeung perkara yuqaddaru anu ditakdirkeun eta ma bimin ku min, nahwu saperti saubu khuzin, lafaz saubu khuzin, wa babu sajin sareng babu sajin, wa khotamu hadidin sareng khotamu hadidin, wa ma jeung perkara asbaha nu nyarupaan eta perkara dalika kanu eta tadi. Ieu bab isim-isim anu dikhopadkeun. Ari isim-isim nu dikhopadkeun teh aya 3 macam. Al makhfudatu salah satun anu dikhopadkeun
hopadkeun isim anu dihopadkeun teh aya 3 macam. Aya nu mahfudun bil harfi dihopadkeun ku huruf. Wa mahfudun bil idopati nu dihopadkeun ku sabab idopah. Wa tabi'un lil mahfud sareng anu mengikuti kanu dihopadkeun, nuturkeun kanu dihopadkeun. Tapamal mahfudu bil harfi adapun anu dihopadkeun ku huruf mah bahwa ma yukhfadu eta perkara nu dihopadkeun dijarkeun bi min wa ila wa an wa ala wa fi rubba anu dihopadkeun ku min. Ari min mah kapan artina teh naon? Ti nya. Tawa dari. Nahu sirtu minal basroti ilal kufati. Kaula berjalan ti Basroh. Minal Basroh ka Kupah ilal Kupah ka Kupah. Nah eta contoh naon? Contoh min sarang ila nya. Jadi al-basori, al-kupati. Nya kitu di an. Ari an masami tina kene. Romaitu sama anil kausen. Kaula ngalepaskeun jam paring. Anil kausen tina. Jadi melaluinya. Melalui tawatina jam paringna. Teras deui wa ala raqibtu alal parsi. Raqibtu kaula tumpak tina luhureun kuda alal parsi. Teras deui pi al ma'u bil kuzi. Cai dina jero kendi. Al ma'u bil kuzi. Teras dinaon? Ruba rajulin karimin laqituhu. Ruba rajulin seueur cenah oge. Jalmi anu mulia nu ku kaura di tepungan. Ruba rajulin. Karimin mah jadi sifat naatnya. Laqituhu jadi sifat sarua. Ngan sing emutnya dina naat ya. Bahwa lamun aya kalimat fi'il cicing sabada nakiroh. Sabada nakiroh eta teh jadi naon? Jadi sifat nu matak diartikeunana teh anu ku kaula dipanggihan, nu ku kaula ditepungan. Rubba rajulin karimin laqituhu. Wal ba sarang ba. Contohna naon? Marortu bi Zaidin. Contoh Zaidin bi Zaidin. Wal kaf sarang kaf. Nahu Zaidun kal badri. Ujayan sapertikeun bulan purnama cenah dina kasepna beureun. Walam sareng lam. Al malu li Zaidin. Al malu li Zaidin. Harta boga Zaid. Li Zaidin. Hopadkeun ku huruf sumpah wa hurufil qasam. Al wawu al ba watta. Jadi lamun urang rek ngagunakeun sumpahnya bisa ku salah satu nu tilu ieu. Wallahi, billahi, tallahi.
Wa bimuz wa mundu artina teh sejak. Ma ra'aituhu muz au mundu yaumil jumu'ati. Jadi contoh yaumil jum'ati. Yaumi al jum'ati matama idopat. Kaula teu ningali manehna sejak poe Jum'ah. Wa amma yuhpadu bil idopati panahu qaulika gulamu Zaidin. Anu kadua mah nu dihopadkeun kunaon? Ku sabab idopah. Nah, contohna seperti ucapan anjeun gulamu Zaidin. Bujangna Zaid. Ngan idopah teh kabagi kana bagian wa huwa ala qismen. Ma yuqaddaru bilam wa ma yuqaddaru bimin. Aya nu takdirkeun makna lam teh boga ngamilik tu nya. Jeung aya dinu nakdirkeun makna min. Misalna gulamu Zaidin, gulam bujang boga Zaid. Nya. Gulamu Zaidin. Bujang boga Zaid. Aya dinu nakdirkeun mana min. Saubu khuzin. Kain sutra, baju sutra. Jadi artina baju sutra yakni baju tina sutra. Min berarti. Wa babu sajin. Babu sajin panto tina jati. Nah itunya. Wa khotamu hadidin. Hadid. Cincin tina besi. Cincin besi. Jeung nu sarupati kitu. Nah itunya. Jadi adapun hiji menaon tabinya. Tabi mah eta mah geus sabarakali kan ngamari oge nya. Dibahas aya sawarji aya 4 mah ditu nya. Nyata naon? Atap taukid badal sareng naat. Wallahu a'lam bishawab.